Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal qur'ana wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa karama ummatihi 'ala syairil ummami bitilawatil qur'an wa fadala habibahu 'ala rasulihi biinzalil qur'an. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali bi'adadi asraril qur'an. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakun ada abdihi liyakun lil alamin lil للعالمين نذيرا. Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Bapa moga apa jangan pocong. Bismillahirrahmanirrahim.
gelis anaki hidup mah budak solehah bager kabanggaan bapak kabanggaan mama leleskeun hati hidup anu tuas bager sabab di payunan hidup teh lain sasaha tapi dua jirim pahlawan anu ngagelarkeun hidup ke alam dunia moal aya hidup bager lamun seuk teu aya bapa jeung teu aya mama bagja nalika hidup ngarumah tangga katungkulan ku mama katungkulan ku bapa ayeuna hidup geus kakandungan 4 bulan bager anaking mama jeung bapa masih keneh aya hayang teuing nu jadi indung nu jadi bapa ningali incu lahir lagrag ka alam dunia hayang teuing bapa ngagendong incu hayang teuing indung ningali incu tanyakeun kana diri hidup nu paling dalam geus mulang tarima naon hidup ka mama jeung ka bapa di alam kandungan hidup di kakandung 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkum-langkum tapi indung tepundung kealaman kasorangku hidup kakandungan kumaha ripuhna bager nangkara karasa eungap nangkuban nyeri parindikan sawak-awak bahkan dina puncak ngalahirkeun bager anaki indung ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat nandangan kanyeri anu luar biasa urat-urat indung pegat getih indung ngabayah bah antal ka bumi bakal kaalaman ku hidup gelis anaki nepikeun kaki wari ti akil balik hidup kadang kala masih sap nyieun codeka ka mama nyieun kasalahan ka bapa teu saeutik indung nyeri hate ku tingkah laku hidup teu saeutik bapa geulis anak nepikeun ka nyeri hate ku tingkah laku hidup ayeuna memeh hidup ngabogaan anak memeh anak hidup lahir ka alam dunia bager anak king penta derajat indung penta rahmat nu jadi bapa bager bayangkeun hidup keur nyentak indung ngan saukur bisa nyaring tengah peting jemplang-jempling bari nyarita ya Rob nyeri hatiku anak nyeri hatiku anak tapi indung tetap indung bager salawasna sobar bapak bager anaki nudug hulu pet nyawa berang jadi peting-peting jadi berang kahujanan keanginan kepanasan bager ayeuna bapak bunga bager hidup geus ngarumah tangga geus aya katurunan gelis bral anaki doa bapak nyarengan hidup doakeun ku bapak pamimpin dina rumah tangga yakin doa bapak nembus hijab-hijabna Allah doakeun keur anak incu nu bakal lahir ke alam dunia subhanallah tingali bager anaki tangga hidup bager tetep bapak gelis anaki derajat hidup leluhur hidup penta hampurana bager Pak nuhun suami ibu Bapak ngebiayaan abi nuhun ayeuna Pak tanyakan doa nanti Bapak mudah-mudahan rumah tangga teteh ya Allah
Rama tumpusan kalbu romantik yang turun aduh siang ini penglisan yung kapipit buit diri abdi aduh diri abdi nada pangampuran sareng pidung wasuh sampean mamah bager sing ajrih penuh kurasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean anu kapungkur ngalahirkeun hidup bager, sampean anu kapungkur ngabayah bah getih ngalahirkeun hidup. Ayeuna diwasuh ku hidup bager diangkat geulis anaki lap ku hidup bager sing pinuh ku rasa kanyaah jeung kadeudeuh segitan ku minyak segit anu ngadarinding bager indung geus mere segit ka hidup bager. Subhanallah mama tampi bakti abdi mah simpan di handap bager doakeun ku mamah mah bagja geulis salaki sok hidup mentah hampura ka mamah bager. Ma, awan tak beda ma. Tak besok sentak ka mama. Sok hari makan wae mama. Awan terapi ma. Ma, mama geus kuat. Mama Sok tangkep mamah na bager. aduh mama nungket jong tentrem yung sindik wari kelen ngodak jaga tanda tuh mari madiri ngawas udang pasangan bibit buit diri lagi Bagja geulis ayeuna mayun ka apa bagi sarua wasuh sampean ku hidup geulis. Neling lingkung Bapak neling lingkung tampi bakti abdi bagja geulis anaki cekap bager sok dilapen. Subhanallah hidupku minyak segitan ku minyak segit anu ngadarinding bari niatan hidup ngarumah tangga sejadah nyengitan bapa jeung mama bager. Simpan di handap bager sok hijikeun mamah jeung bapa tangkep dua anak geulis anake. Subhanallah ya Allah sing jauh tilu kasusah hirup urip jeung kahuripan sing panjang paribunjung lulus baglus luhur ku tagede dunia
sing selamat anu ngandung, sing selamat nu dikandung ya Allah. Inju sing gelar kalam dunia, bari cager, bari bager, bener, bari pinter, taat ke Allah, taat ke Rasulullah. Berbakti ke ibu cinta rama, bar gelis doa bapak mamah jarangan hidup cekap banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Rengseng rundayan budaya Sunda dina wadah ngaras opat sasihan sareng sungkem. Mudah-mudahan setiap doa Ibu Rama sing jadi doa nu penuh pangijabahna Allah. Sikuring ngaturkeun nuhun ka jamaah nu paratos sami-sami maparin hiji pangjia doa. Mudah-mudahan setiap doa kasayan diwalas ku Allah ku pahala mang lipat ganda. Mangga teteh ayeuna kanggo ngantos rangsukan